أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Merenung atuh gagah Nur Ilahi memang kumaha gitu. Sejuta kali gurunya nang geus tiditu asup ka jero hate nang Allah kan Nur Ilahi ih buah ieu nu bener mah asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku Nur Ilahi gagah Nur Ilahi mah kajeun ku kumaha tet geussan lah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja Nur Ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan Bapak kolot urang baheula muringkat bulu urang Bung Karno Bapak kolot urang ditahan disiksa diseret eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum pan? Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak urang mau ana pertolongan Allah. sebentar lagi.
ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Mesti ngomongnya. Mesti dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu. Lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur. Lobang angin, asup ka dinya set, bluk. Mawa sangu dahar di jero. Coba ayo kita makan. Ini pertolongan Allah. Dah. Bung Karno ge bingung dia liwat mana jelema ieu. Lawan dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kokobok set sasalaman. Naik deui lewat eta deui lubang angin set keluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Dek ngomong ka Ki Ahmad besi salahnya. Secara kanan bae. Ki Ahmad bae ada kiai ulah apa. Kita sok ngaji mingguan di dieu. Ngajina hikam teh. Ya Allah ya Rabbi. Geus rada aya tanaga teh poe eta. Isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno. Set datang deui. Duhar mantep. Pohara jasa. Nah, hari ke-6, hari ke-7 mendatang di ke-8 tetap nanya Bung Karno. Siapa sih? Jangan tanya. Tuh bener bae jaga. Ini carekan deh. Tuh bener aja saat-saat kos itu tuh bener nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai. Datang ngosang. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa kitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap pae kan dianggap pae kalau jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blok nyara kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge. Itu geus dianggap paeh atuh hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini. Nah, seserian kada di jero. Duaan bae. Oh, Belanda sieun jeung ka urang Ceki Ahmad teh. Padahal urang geus sieun gayana Ceki. Negara. Dek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh. Tapi kan meleset jelemana blok ke Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau. Coba itu bisa kos gitu. Nah, setelah diperiksa di bedel kieu dipaehan. Nu disiapkeun tadi mama Kurung Batang kuari mama stem. Disiapkeun. Begitu asup ka dia langsung tembak bae geus. Belanda. Orang jelemana milu keluar jalan nu tadi. Set berangkat kabeh. Belanda kaget. Kemana dia kemana? Bingung Belanda. Yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang, setan cakna. Belanda. Deui keur kacaritakeun na eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu. Nah iya keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya ada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana kitu di Ciherang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya na ngeunaheun
Adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon gara-gara lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ka dia set beres dah mah dibejakeun kiai moal udah bejakeun sia digali ke kuburanana takut itu kan wahara mimpi negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak ku ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagarana mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep bae kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ka Bung Karno lain di Indonesia bae Jepang simpati ka Bung Karno Arab simpati ka Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno lain jelema leutik berarti lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno jehe lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah ngan teu dipuat aneh nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae cinta wanita lah nu dipuat teh tentang kepki-an lah nu dipuatna kepositifadana negara jadi merdeka hanya sakitu bae lain-lainnya teu pernah dibuat ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan gideg Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet maka Bung Karno siap yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana setelah ada nanti saya ke sana atau pansanagara neangan makom Imam Bukhari begitu datang tadi itu salah cek Bung Karno bukan itu makam Imam Bukhari mah yang ini nunuduhkeun Bung Karno lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantak undang nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno simpati bangsa jeung negara tetep bae di PKI di lain bae cekate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa diplesetkan hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah hese dek galejitkeun ka gorengan dek galengitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae kumaha meureun eta mah kumaha meureun kajen di bagus-bagus ge teu daek bagus bae hese bae lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama yang sepanjangnya ngajawab teu bagus hanya detik-detik terakhir nu rada bagus teh rencanana tuh Gus Dur dijore-jore atuh tetep bae nu kamari anti Gus Dur nu kamari ngajorekeun Gus Dur nu kamari buta Gus Dur kuari mawaan zarahnya anu untung nyana nu untung nu kamarina ngaula-ula ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita zarah yuk gesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nyana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui atau boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur di Jepang di Arab di berbagai di Mesir jeung di Baghdad mah atuh ngaistimewakeun ka Gus Dur adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae mantek urang kuari-kuari mung magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh ka urang nurun kabeh bisa tukangeun malobaan kenana tersebut biasa bae atuh antepkeun ke kanyawana mah jadi akhirat ieu tuh urang bae ngaji bae hayu nu ngomongkeun nu ngaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aya teh kadenge
atuh kajen ke buktikeun di akhirat je perang sana tah atuh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah masya Allah kurang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi tatangga nama anti tapi urang jauh mah urang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun ku ari atuh sarua bae ku ari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah ka kulana ka pengajianana nu ti Serang nu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah masalah atuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya lagi ceuri emang teh ceuri kata leutik lah mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-ruginya na untung-untungnya urang mah ngaji bae jangan ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain ya hese maca kitab mah hese neukna atuh ieu mah ngawuduk we pokona geus titik tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir bae kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba didinya aya wali didinya aya malaikat anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah nyahos nya mah bisa mah ngaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia tiba-tiba ada nur ilahi emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikeun aku Allah ndudik dibikeun ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian eta lah hijab nah nu dibutuhkeun teh nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik carita ekonomi hebat jasa datang ka imah puyeng lain lalagaan puyeng tapi ketika orang datang ka dieu tak atawa ka pengajian nu lain beban naon leuh pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh wauh masalah wauhan kana jeung si eta daripada jeung kiai masalah datang tapi datang ka imah tentrem amat nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalem mahal katentreman eta lah nu mahal salat jadi meningkat salat tambah khusyuk emang ngahusukeun ku Pak di khusyuk urang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah ketika urang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika urang nyampur jeung ahli makrifat urang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna jeuh tuh ngaji na bae hararese emang kumaha gitu ngaji urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komun mingguan bisa naon tuh ngaji kos gitu parang sana bebari meureun ngaji deh tapi tak nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak masya Allah horenganan kreditan teh haram aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kapeu di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza hanya sebuah mobil Kijang anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus balik ngaji bebe ja ka pamajikanna neng je urang ngridit teu bagus ja kadenge ku neng urang ngridit deui jadi yuk
ai kakak kumaha sih mantak ieu kakak ngomong ka Neng maning jual apa maning kredit nyoba ka Neng oh ai kakak mah geus dahayan ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui oh jadi dua nu ieu bereskeun nuju urang meuli deui anu ulah kredit anu cash gantung mah ieu beung kakak puguh hiji ge ngapa-ngapan ya kakak musyawarah lah urang eta ngaran Nur Ilahi asup musyawarah Nur Ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat pokoknya ketika berhadapan dengan Allah saya tanggung jawab ceknya nanti saya usulkan kepada Allah kus bapak kolot nabai Allah pohara jasa tanya na bagi kuat bae boleh can aya Nur Ilahi ketika nyana ngaji merenung atuh gagah Nur Ilahi memang kumaha gitu sejuta kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate nang Allah kan Nur Ilahi ih buah ieu nu bener mah asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku Nur Ilahi gagah Nur Ilahi mah kajeun ku kumaha gesanlah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja Nur Ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya Nur Ilahian ente mah Nur Ilahian barang neuleuh jam hiji simbut di ka dieu beda na aya Nur Ilahi jauhan geus kitu mah ulah hese-hese ke bae lah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 ke bae 2:30 tolol teh coba diengke-engke bae kunya na ge engke naon eta Nur Ilahian ai kiai nu hudang teu penting mandi wudu salat kok berani padahal mah tunduh aya Nur Ilahian gagah Nur Ilahian emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus HS bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae ku tolol-tolol ting si awak ja ti baheula HS bae urang ja kieu bae oh perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh Nur Ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun hudang dipencetin badeng sia padahal nang nyana blonte nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerinding diteuleun dicelik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD Nur Ilahian lah capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya Nur Ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek jeung sudang teh lah dideuleu oh can waktuna pareman geus digandeng geus nyanana mah udang eta ya Nur Ilahian pokona mun aya Nur Ilahian mah geus moal kabetrak kajeun kumaha ge kajeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang Nur Ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng Nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamel ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek Kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian ndek kafir ndek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang mantak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap tet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap
jadi orang lelekan bentak orang ge sarua bae. Nah aya anu emang nyana ngingkapkeun sorangan beda deui tah ieu muku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu. Eta kasih gabu angin karena ngongkong. Nah, iya ge sarua ya ketika orang ngaji guru mah kada nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheusakan Allah kadeuleu sakan akhirat kadeuleu mahal eta. Keluar bae kadeuleu Allah set neuleuh bae awewe katutup deui. Barang deuleu jahe eueuh teh nu tadi teh eta. Indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya. Saya sendiri bonceng mantas ngaji ngabonceng jahe. Nur Ilahi kemana itu Nur Ilahi? Tebareres jelema. Iku mah nyaritakeun doang. Emang anu kitu ulah loba omong. Pokona mah kitu bae geus pokona mah. Cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba ngomong. Asana anu bebeja anu bebeja ulah sok anu bebeja terus gendaeng ke. Asana nya minggu haleup moal ngaji. Sanu nitas yang ngaji ka dieu. Yang kita henteu. Nah, wabistila ijabi syurut jadi menguasai ngalinggi kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau tengah laksanakan karena persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapun disleding kunyana dikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah bada mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep kepemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ke Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ya pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang. Ka Indonesia ISIS teh geus asup, geus aya mata-mata. Agen ISIS di Indonesia teh geus aya. Nu kamari mah dicaritakeun eueuh, kuari mah geus aya. Waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya, kuari mah geus aya. Mantak dicoba melalui Papua, belum ISIS neuk ngamuk. Mantak tenang, ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina Habibna kabeh nanti dulu. Sebab naon? Sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab anu ngacungkeun bendera di dinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki di urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cek ulah ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus kiai serang geus teh mah teu nyaho hitut bau eta di urang wakos kitu we lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiaina ge bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh
Ieu teh geus 2 tahun. Geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing. Tak supaya kalut tetep teu. Aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur, letik ditentremkeun akhirna. Aya deui letik di Madura, letik ulah merambat. Letik dianggapna. Henteu menyeluruh. Ieu nu digede-gedekeun tadina di Papua mah. Sebab aya bendera nu ngacung, anu bakal ditukang maena. Oh, berarti teu kudu atuh. Geus, mantak bari tenang deui, mantak kalem di Indonesia. Ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus. Kalem, sok-sok ngaluarkeun motor ngaji, balik kes. Danya boga duit teu boga duit geus tenang bae. Sakitu gitu boga duit tenang komo mun boga duit. Geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden. Geus pokona urang mah urang bae. Tah eta kos kitu teh ngeunaheun doang. Kalem tentrem. Tah ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syakhsin mutaghallib alal imamah jamil syurut. Nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia, jelema bodoh dek mimpin di Indonesia, khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara, seorang bodoh dek mimpin negara, atau nya paseknya bodoh dek jadi presiden. Wah mantepnya saya ini pasek edinya bodoh edinya dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil asaq gitu. Kene jelema pasek jelema bodoh, pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara. Ieu adalah dicoba ku Gusti Allah. Ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba lantaran pasti negara jadi preman. Sebab pemimpinannya paseknya bodoh, gustinya hun kajujur jeung adil. Ieu adalah cocoba jang rakyatna. Di jerona aya kiai, di jerona aya ustad, di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil, di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara. Tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh. Sebuah cobaan ka bangsa jeung negara. Sebuah cobaan jang rakyat. Cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha geus diatur ku syara. Masya Allah geus rapi sak. Nurut urang wajib ka manehanana selamat bertentangan jeung agama. Ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama urang. Nu bisa disalamatkeun, nu teu bisa disalamatkeun berarti urang kudu manut ka nyana. Nyana kenu tanggung jawab di akhirat. Urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae. Urang jadi rakyat. Urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus. Nah ieu ketika seorang fasik, ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard, ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana, dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara. Tetap sah-sah bae jadi kepala negara. Nah, urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu, nu bakal terjadi fitnah keluar urang. Kira-kira kudu milu bae. Masya Allah kan. Urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter, nu jujur jeung nu adil. Tapi nu terpilihna seperti nu kieu. Sah bae jadi kepala negara. Sebab nyana geus kondisikeun. Silahkan bae. Walaupun kukumaha ge kumaha nyana bae. Wa in kana asyan, sanajan nyana doraka. Sanajan nyana memaksakeun jadi pemerintah, jadi presiden doraka. Urusan nyana, urusan urang tetap sakadar manut kana aturan-aturan nyana. Urusan agama nu urang bisa kaluar ti aturan nyana kaluar. Nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang. Masya Allah. Wala ayat ieu wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Ku gedena Imam Syafi'i ngabahas pohara jasa. Ieu kesimpulan ada doa. Dirinci ku Imam Syafi'i. Tina kalimat per kalimat ngajadikeun walil hal geus jadi qayyid ka ditu. Qayyidun li amilnya. Jigna seperti gitu. Cacing hade. Nah, bari mah kiai kumaha
lamun urang manggihan hewan munding misalnya di sawah geus tang mencit pamalingan berarti kan ngan meureunnanan hajukannya hoa lupa nah ieu kumaha ieu aya kebon di sawah geus tang mencit teu kayahoan sanu mencitna tah eta teh halal apa haram pan teu jauh urang bawa pamalingan kafir bawa pamalingan muslim ayo tah eta teh ditingali tempatna daerah mana ieu manggihna ieu ternyata di daerahna teh daerah nu mayoritas Islam halal kitu bae tapi ki babari ternyata di nu mayoritas teh ieu mayoritas teh kafir misalnya baheula mah baheula di sewan mah mayoritas teh kafir di sewan dicek malulu urang manggih tadi dinya di sewan baheula di kuari mah geus eleh dengeuna geus sarua geus bagi dua nah manggih kebo di dinya nang masjid di sawah haram sebab mayoritas kafir atau korelet ka ditu naon tah korelet ka ditu tah rancayu pada itu bakal nyampan cek mah lulu tah mantap kayak kelenteng ya di ditu loba cek kata didinya kelenteng di itu dibangun cek kata didinya mantap pakai babasaan lah cek rancayu ieu nya susahnya ka neraka aya bahasa kos kitu teh baheula ka dieu mah ka dieu aya bahasa kos kitu teh tadi gebang ka ditu terus cek mah lulu marah racul cenah dagang es cek susahnya ka neraka eta bahasa kos gitu tah nah mayoritas teh dinya encek kapangina di dinya haram komo urang manggih pepencitan di Bali haram teh jangan nu mencitna sani tapi lamun kapangina di Cikupa halal di Bojong halal tah mah sanajan loba kiai pacek coke halal we geus pokona mah geus didinya mah nu sarasa jeung rebo ribut didinya Kiai Ondo tah di Belanda aja halal tapi mun di Belanda haram wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim wallahu alam bimuradisanya na sepirang-pirang setan teh selalu ngabujuk ngarayu ngagoda ila awliyaihim kakasih nayane ka para kafirin setan selalu membisiki ka kafir ka Yahudi ka Nasrani kaponan gitu ngaranna budak kongucu kabeh ka kafir cek setan teh ulama ke jeung nurut ka Muhammad baheula kuari mah ulah nurut ka kiai hayu geura padua caknyana haram nyieun deui kekuatan halalkeun atuh setan tah membisiki ulah peda-peda urang kafir kemudian haju eleh ulah peda-peda urang teh henteu iman ka Allah kemudian urang kuari disudutkeun ku Muhammad urang eleh nyieun deui hukum atuh mantak naon liujadilukum supaya perang itu halalkeun urang ngaharamkeun tentang tahlil maitah urang ngajelaskeun nu pae sorangan buang teh urang ngajelaskeun dijelaskeun ku para kiai pepencitan kafir haram urang ngajelaskeun pepencitan muslim anu teu sesuai jeung aturanan haram cek setan teh atuh nurut ka dinya mah tumal beres teu maju negara bedakeun ulah sok sombong gitu hukum aja lain nu yana nu Allah geus kumaha di akhirat we ditiup punya ceulin halal ke ieu mah usaha geus ulah macem-macem ieu usaha lamun eta diharamkeun engke kumaha usaha urang bae aku kafir kabeh urang teu boga usaha hararese ieu kafir itu kafir kurantaran urang mah ieu teh kitu sempit geus ayeuna mah madingan hayu bae ulah dituturkeun kos kitu tah setan teh membisiki ka bos datang ka kiai anu ieu mah teu beunang kiai anu ieu mah kiai gimana ini urusannya kok yang gini-gini diharamkan kalau ini diharamkan mau bagaimana kita kan usaha ini kan nggak kesampaian kalau satu dua gitu itu harus banyak karyawannya ini kan untuk meminimalisasikan karyawan supaya itu kebutuhannya tercapai dengan cara inilah coba kiai kaji kembali coba barangkali ada dalil yang menghalalkan supaya jangan sampai haram oh ya nanti saya periksa dari kitabnya dalam kitabnya saya tahu dah gitu
wah halal nu kos kitu mah ngadu kiai nu ngaharamkeun jeung kiai nu ngahalalkeun toh dibisiki halal kita mah kos kitu mah kiai mana di kitab naon kita paham ya kok kalau ngomong lagi mah kiai bae hanya mah berusaha oh emang diberi sabaraha aya sih itu kiai ondo sekarang itu teh kiai ya Allah ya hati ketika mah jadi ceri kos nu ngahalalkeun bunga bank kos nu ngahalalkeun kredit hate letik nama daek salamet ceri hate nama ngan nyana teh aduh usim ieu mah ieu lamun aing ngaharamkeun atuh aing moal boga umat je kunaon ka umat atuh urusanna jeung Allah hukumna jelas lah pokona mah urang mah halal bae jaya ieu kieu nu ngahalalkeun geus halal bae kredit mah halal kredit kumaha nu kumaha halal geus bunga bank eta deui halal jasa kamu coba kieu kaji kembali geus dikaji kembali lah ente mah mengharamkeun bae ana mah ngahalalkeun lah geus hese-hese boga duit 10 juta teunden deposito geus cokotan taina bae halal teteh geus sirkah teteh kiai waduh cek kana mah kumaha meureun sirkah ka dieu hulu sia ieu jeung hulu ieu tadi adukeun ka sirkah sia aduh setan membisiki Yahudi setan membisiki Nasrani kemudian setan terus datang ke kiai-kiai setan datang ke ustad-ustad supaya ngadu inilah keayaan setan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyai selalu menggoda setan selalu membisiki setan datang ke kakasih-kakasihna setan datang ke komplotan-komplotanana tujuanana liujadil hukum supaya perang dalil perang argumentasi perang definisi perang hukum datang ka kuari tiba heula ge janu kos kitu ieu nah cak Gusti Allah awas eta teh setan merangan anjeun wa in atantumuh kun anjeun nuturkeun ka dinya innakum la musyrikun anjeun ge sarua jeung jelema-jelema musyrik kabeh ya sakompet taunkeun musyrikin sia bongang ngahalalkeun barang Arab na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu keur carita urusan bebencitan kadituna urusan kredit kadituna urusan bunga bank kadituna urusan korupsi kuari di urang geus hampir aya nu ngahalalkeun korupsi teh lantaran cenah kalau tanpa korupsi atawa sogok menjogok tanpa sogok tidak berjalan geus mulai kuari ditukil kitabna ku kiai teh urusan sogok penjogok masuk pabrik sogok penjogok masuk kerja ini sudah halal sebab ini adalah sebagai pengkondisian ceknya nate ayeuna atuh ku sia kitabna ke ku aing dibaca coba ke lamun salah ku aing diketerapkeun kitabna ka hulu sia ji ulah sembarangan tukal tukil loba nu pinter karena ieu aya tukilan ti Sukabumi nu ngahalalkeunana barang di deuleu udah ya ieu budaknya nyahoana nyanyawan orang Sukabumi aya geus tukilanana ya Allah ya Rabbi ku berani Masya Allah geus urang mah teu kudu bacaan kitab-kitab anyar maca kitab nu salapi bae yang moal kebel hirup urang bebener hirup urang supaya urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak urang ngaji ge hayang nyaho nu sabenerna hukum teh sangkan sanggeus teh urang nyaho urang bisa nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah mang-mang deui oke aturan Allah oke aturan Allah geus timbul keyakinan lamun urang geus yakin mantep gerage mantepna sakumaha Profesor Lempang teh kadeuleu ku urang masyaallah mantep jasa dikeja nyekelan tas leutik sepatu herang make jas luar biasa uluna lenang kospol monyet melangkah dengan pasti sebab di dieu da loba ilmuwan urang ge kitu pinuh ku keyakinan anggap urang ge profesor bae geus sanajan ieu teh kospol monyet wa nuzila wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ngucap ingsun qad sabata teman-teman wis tetep qad sabata teman-teman wis tetep ana tolaya satuhune kita lain naruse kang putarang kira zakallazi banal masyadul qahira kang bangun ya tolaing pakuburan ing dalam negeri Mesir nakolai ku ngalikeun ya tolai rasaing sirah Sayyidina Husain ila hadal masyad maring ikilah iki pakuburan badaan badala dalam salsana yang tangalikeun ya tolai pinakliha ing dalam ngalihakeunane gitu rasul nahwa 40,000 dinar ing kira-kira petang 10.000 dinar wa kharaja huwa lan matu sabahu ya tolai wa askaruhu lan balad tentarana tolai fa dalaqaha maka narima ya tolai ing rasu min khariji misra saking jabani Mesir hafian maksud parasi halekang nyajar turkang dan buka sirai wa askaruhu tegese waya tolai lan balad tentarana tolai wa hiya pipurnusin haririn lan utaya tolai ku tetep ing dalam nganggo kopea saking sutra akdara kang ijo fil qabri ing dalam kuburan allazi huwa fil masyadi kang tetep waya kang utawi ya kubur iku tetep ing dalam masyad mawdu'atan ala kursi kang den mawdu'atun turiku kang den dokone atas kursi min khasabillah banus saking kayu abanus Rama perusahaan kang den amparakan hunaka yang dalam kena bangganan kursi panawan ismi dipin minati diumpamanya saparawada kang ketua saking ngawangian kama akbarani bidari khadimul masyad kaya barang kang ceritakan isun kalawan mangkono kad sabata sopo kang aladan ing masyad pakuburan pacocok tentang masalah sirah Sayyidina Husain kultu ceksim kuring Imam Qurtubi nyarita ngejelas aya keterangan bahwa Kitolai bin Rozek anu ngabangun pakuburan di Mesir eta ngalihkeun sirah ila hadal masyad ka pakuburan nu ieu yakni nu aya di Karbala badaan badzala fi nakliha sabada Kitolai masrahkeun sekitar 40.000 dinar 40.000 dinar uang emas duit di ditu dirham dinar diberi ke orang Mesir 40.000 dinar ku Kitolai untuk supaya dipindahkan sirahna di Mesir ka Karbala kharaja huwa wasaru akhirna diterima keluarlah Kitolai beserta bala tentara diterima kumanehanana langsung dibawa eta sirahna beserta bala tentara anjeuna waktu mawa eta teh mawa sirah geus teu sempet make sendal-sendal acan bari sirahna harita teh kitu ngara teu make nanaon pas berangkat manehanana langsung anjeuna ditutupan sirahna make kopea sutra anu hejo bil qabri allazi huwa fil masyad ditenden di luhureun kursina terbuat tina kayu abanus diamparkeun didinya kira-kira saparoa wadah tina tip aya wadah-wadah nu seungit sesengitan ditenden sirahna didinya kemudian dikuburlah di mana di Karbala jadi kasimpulanana sirah Sayyidina Husain begitu eta sirahna gitu geus putus dibawalah ke Mesir di Mesir sababaraha poe bahkan geus dikubur dipinta ku Tolai waktu harita gubernur nah jeung para tentarana dibayar ditebus digali dipindahkan kembali ka ditu ka Irak nya jadi kuari geus aya di ditu ieu menurut sakaol jadi kaol nu tadi tetap di Mesir kaol nu kadua tetap di Iran kaol nu katilu seperti kieu menurut cek Imam Qurtubi tapi kuari di Mesir tetap aya sirah Sayyidina Husain kuburan sirah Sayyidina Husain kuari di Karbala atuh aya jadi macam-macam di Syria atuh aya sebab waktu terjadi dibawakan ke Syria di Syria dibawa ke Madinah
cek sakawal kapan di Madinah disimpen dah dikubur lah dibake jadi kuari ikhtilaf sirah Sayyidina Husain teh cek sakawal di Madinah dibake cek sakawal mah di Syria cek sakawal mah di Mesir nurutkeun cek riwayat ieu mah dipinta di Mesir dibawa di Karbala dikubur lah di Karbala disatukeun jeung jasadna jadi di mana-mana aya kuburan sirah Sayyidina Husain Syria aya kemudian di Madinah aya ngan di Madinah mah kulantaran Wahabi tidak dilestarikan kemudian di Mesir aya di Mesir aya urang lamun ke Mesir kemudian aya sirahna di itu makomna makom sirahna wungkul nah ieu di ditu aya di Irak di Karbala aya gitulah cerita sirah Sayyidina Husain anu engke di akhirat Sayyidina Husain bakal dipanggil ku Kangjeng Nabi Masya Allah Kangjeng Nabi itu ya ditanya ku Siti Aisyah ya Rasulullah kula aing ke tuan di akhirat si eta teh iget cara kuari atawa poho ka umat berikut manusia-manusia aya nu inget apa poho cek Kangjeng Nabi teh inget bapak ka anak ka pamajikan ka icu ka babaturan ka guru ka atasan inget tapi di tilu tempat mah tetep teu inget hiji cek Kangjeng Nabi ketika manusia dibere kitab buku amal urang eta mah geus inget ka sasaha nomor kedua ketika dimisan ditimbang amal teu inget ka sasaha nomor katilu ketika nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim geus kainget ka sasaha tah nyelametkeun pribadi masing-masing ai Tuhan sami ngan kaula mah harita langsung ka sorga begitu ke surga dipasrahan kunci sebab nu bakal buka kunci surga pertama adalah kaula kunci dibawa ku kaula ka mahsyar deui tidinya kaula ningalian jelema-jelema anu pilihan Allah baik dibere bendera kaula ku Gusti Allah benderana merek naon cek Siti Aisyah merekna bendera kaula ke bakal bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur eta merekna mata kurang kemari sok dibaca dina bulan puasa wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati irin orang digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya dikibarkeun ku Kangjeng Nabi bendera teh geus lamun aya bendera eta geus barang cicing di dinya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah eta bendera Kangjeng Nabi ulah dengan Golkar enggak di ditu silaka ujian Indonesia ulah PDI segala ulah bendera-bendera kos gitu eta bae bendera nateangan tapi kula dibere bendera nu lain-lain 7 cek Kangjeng Nabi hiji bendera sabiqunal awwalun Abu Bakar Siddiq lek suku kula didongengkeun deh tangan Abu Bakar dibere bendera pimpin ke surga nomor kedua bendera anu al-faruq bainal haqq wal batil Sayyidina Umar ya benderana Masya Allah nomor ketilu bendera infak zuhud anu teu pamrih nama terus bae nganapakakeun hartana seakan-akan harta di leungeunna geus eueuh nilai saya Sayyidina Utsman pimpin ka ditu lu berjuang melalui harta Sayyidina Utsman aya bendera ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Sayyidina Ali aya bendera syahid di medan laga Sayyidina Hamzah aya bendera mazlum Sayyidina Husain jelema-jelema nu dizolim ieu aya pemimpinan mana incu kaula nu ngaran Husain tadi aya Sayyidina Husain teh nah setiap nu dizolim nu dianiaya pimpin ku anjeun ka surga bigoiri hisab Masya Allah nu kuari diracun nu kuari dibunuh nu kuari dianiaya dan lain sebagainya ditolong tapi nyanana ieu geus bae pokona lemah pimpin Husain ka surga bigeuri hisab masih kira aya bendera dua deui Sayyidina Hasan dan lain sebagainya engke ieu mah keur carita Husain tah eta benderana di dinya jadi bendera berangkat kabeh ka surga tah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali Sayyidina Hamzah Sayyidina Husain aya urang bendera mana asabikunal awalu sidikin jauh urang mah kadzibin ieu mah bendera anu bener-bener negakeun hak jeung batil amar ma'ruf nahi munkar Sayyidina Umar kudu urang mah tibalik kudu amar nahi
nahi ma'ruf amr munkar gitu nahi ma'ruf dibalik kurang mah cak batur haram urang halal cak kitab haram urang halal cak kitab halal urang haram teu bisa urang mah milu jeung Sidina Umar teh Sidina Utsman al infak bendera zuhud seakan-akan harta nilai di leungeunnyana masjid ku nyana naon sunyana ya pahala perang Sidina Utsman tanggal kaki deuk Kangjeng Nabi teu pernah kapilaan ku sasaha selain Abu Bakar Siddiq Sidina Utsman pimpinanna eta aya urang sugih ku sugih na urang mah teu masalah sugih keur ieu cenah yang sugih sugan bisa sholako barang geus sugih pelit bendera mana ayo coba bendera wali nya potongan koski wali seberang mah ayo bendera mana coba ayo aya bendera al ulama warasatul anbiya paling di dinya tah bendera al ulama warasatul anbiya dan dibikeun ka saya tuan ieu mah Zaid bin Harisah pimpinan ulama engke jaga di mahsyar Zaid bin Harisah jangan coba ulama-ulama jeung penganut-penganutna ulah waka berangkat anjeun sakaur can kapanggih jeung kiai-kiai anu ulama warasatul anbiya berikut jeung murid-muridna ayo jangan tah di dinya tah aya kiai trek sia ya kiai tahun sabaraha 2013 urang mana sia 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 bener kumaha sia cara negakeun agamana boga pasantren gula pernah kedatangan ku wali kota udah lo omong lah itu mah pernah demo ya sekali lain warasatul anbiya warasatul wali kota kan itu ya keur carita inggis urang hese neangan al ulama warasatul anbiya murid saya aya ayo gerokeun muridna supaya bareng ka surga saya Abdi Asep saya emang murid aing jatuh pernah neuleuh sok tengah aku kiai sembarangan bae kana neraka urusan aing lain aing jatuh pernah neuleuh ya aku bae naon sia nu pernah nuturkeun aing ulah loba omong geus pokona mah pulang ngadengekeun nuturkeun teh loba omong geus aku bae geus aku bae heula kayak malaikat penyurti geus akukeun bae kiai ulah ngadengekeun teu nuturkeun kan berbahaya teh mah emang henteu ulah ge tapi sia ngaji tukang wudu geus baca-baca ya keur carita ditafsirkeun abeh jelas seperti itulah terus bendera Sina Husain bendera Sina Hasan berangkat ke surga tapi can dibuka tah pintu surga nungguan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi orang geus aya di taman surga geus kararieu aduh aya babaturan emang sia ka surga sallallahu mah sia bendera naon aing bendera ulama aing milu aing murid pan emang sia sok ngaji henteu aing ngadenge muludan sakali doang ya Allah ya Rabbi iyalah maha adil maha murah maha segala-gala Kangjeng Nabi urang anu diutus ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kiai ulah waka berangkat ke surga dipimpin ku Zaid bin Harisah ieu benderana satungtung muridna can karumpul kabeh kabeh begitu deuk berangkat kela beusi aya keureuh anu tinggalin beusi anu tinggalin operasi kabeh di masar geus eueuh coba di neraka angel jadi ka surgana nya mandiri kiai mah pandiri ka neraka entes kitu panas kan ku kiai mah jeung ku wali kiai Allah lain kiai Golkar mah depugu eta geheng kiai Golkar geheng seuringan sial ceuk eta ada dah sia geus gepeng kieu ye saha Abdi Junaid nah sia urang mana ojong sia di neraka ya wow ya kai lain wow deui kurang murid tulungan kiai sia bisa ka neraka kunaon ya ngomong angkat telanan panas ya lain aing mah yang nyawa ieu siapan murid aing pada di neraka ridit kula diangkat aduh masyaallah
ieu keur carita bendera-bendera nu dipasrahkeun ku Kangjeng Nabi ka para masing-masing pemimpin. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah. Sanajan loba dosa urang keur jadi ustad jadi kiai tapi menta dihampura. Allah mah maha hampura. Keur boga dosa mah dosa bae tapi ku hari mah urang tobat. Urang mudah-mudahan dihampura sakali deui sehingga di akhirat dihijikeun jeung ahli-ahli Allah melalui bendera-bendera nu geus dipasrahkeun ku Kangjeng Nabi sesuai dina ayatna wasiyaqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Bakal digiringkeun jelema-jelema nu takwa ka sorga zumara, kapilah-kapilah, rombongan-rombongan. Hatta iza jaa, sehingga datang ka sorga wa futihat abwabuha, dibuka pintu surga. Kemudian diomongkeun salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan masuk, nikmati surga khalidin saneng-neng. Alhamdulillahirabbil wallahu a'lam.